Kadenge kowe oge. Goblok. Meni pingeunahun pisan jorek. Bebeja kaing canyatu bebeja. Duh, tak kieu kaduhungna mawa tukang tarompet di rumah sakit jiwa teh. Aing. Cangklong padudan. Ari bakona. Bakona cing balik sia goblok. Cing balik sia bisi di centang teh kowe. Cing kahayang teh anu leres aya. Manya karunya nya imah keluar di dia kena ke rumah sakit jiwa we imah munafik pisan sia minta lagu eta Polostomo tah eta emangnya manuk sawah aing teh petet we pugu nu petet teh ngarekam aing ini mah sia mun nu petet coba saha nu rekam
heeh bulan cek aing oge montong seuri goblok. Nah, eta lo batik banyak teh kitu. Ngerusak konsep teh sia. Urang kenangannya bau bakti dutiku aduh lah si Aki udun ngelempung daun kawung tina naon si Aki ridoeun udun kawung bari diharudum sarung tapi salilana hatina ering ke rumah agung sinini ngabulaeh nyepah bari hujan ngaridincik ditepas pantes ninya dihareupeun tangka cau si Aki eta merong ka sinini teu ngiceup-ngiceup jorojo ya si Aki teh aya kahayang nyoreang alam ka tukang gitu ngan ieu dongeng teh sok inget ka duda karunya beunana setia ai si Aki si Nini meureun terus rasa diperong wae ku salakina teh bari ngalaan sisig ari maneh ye ceuk si Nini bari ngalaan sisig naon tara-tara ti sasari bet merong wae kami ceuk si Nini yang tara-tara mana teh merong teh kena susu sakieu susu geus parareot lain kieu sabenerna mah Nini bari ngesed sakieu teh diukna Aki teh aya kahayang kira-kira lamun Aki aya kahayang Nini daek henteu baru hayang naon maneh teh yo meureun maneh ge ngarti Nini aing teh hayang kikituan aing ngadak-ngadak jadi kieu ye Aki teh hayang ngadu regeng geuning eta ngarti ini nya ari aing mah da awewe aing ngaran-ngaran awewe mah dulang tinande masina cara sia dulang tinancep hayu atuh sugan teh aing wae nu hayang teh uluh sarua geuning euy sarua eta mah si Aki dikitukeun teh ku Sinini dirig di Sinini dijingjing blung ke tempat sare gor caritana gatrik eta Sinini waduh tepi ka ngoceak kawas gadis ye aduh Aki alah naon sia teh kawas gadis wae make ngoceak ceuk si Aki lain aing mah aneh ari anehna eta maneh bobogaan teh jadi gede Aki goblok lain gede nilep aduh ampun nilepna ge jadi 3 ngagunuk ke urang euy mun urang mah ngajedog we batong kikituan teh si goblok aduh ampun aduh cek aing oge tong maksakeun maneh geus kolot macing mineng sujud ka itu sia
sugan tedek berorek di ladenan ku aing. Atawa ka itu meuli jamu-jamu sia. Aing pangmeulikeun irek. Eta sia Aki boga ladang sauk. Init ka pasar maksudna dek meuli jamu-jamu. Ngingkik teu kahalangan ku capek ngagunakeun lengkah sukuna. Init ka pasar meuli jamu-jamu tuluy meuli irek sari rapet keur sinini. Sangeusna kitu si Aki balik ka lembur unggah poe minuman jamu-jamu. Sapoe empetu. Kayak itu ngelelewe kai. Sapoe, 2 poe, 3 poe, apa saminggu si Aki minuman sinini, minuman irek deh. Dijabah. Cok budak-budak gue. Eta keur di kebon atau si Aki boboga nyaring nepi ka ditangeuy gitu. Aduh. Nini dulu ieu nu aing. Bangga urang atok. Hudang aing ayeuna mah. Ceuk sinini teh tobat Gusti heueuh wae. Hayu atuh. Dor we caritana gatri. Ai basa eta masin ini nu ngajerit. Ayeuna mah aneh si Aki nu ngoceak. Tobat nini aduh. Naon sia teh? Kawas kakara wae. Lain kakara hebat eta deuleu sarira peteh hese deuleu ieu. Oh, Aki lain hese geuning samping milu ka jero. Aduh. Ampun. Eta we saminggu eta samping digugusur beurit we. Beungeus jarak. Nah kitu euy urang Sunda mah nya cek aing oge. Cawoka urang Sunda mah ciri khas. Heeh, ciri khas. Hapunten ne. Panuju sia napas beaknya. Beak napasna bener. Stamina kudu digembleng teh kitu tah. Cara olahraga pisan atuh. Contona Persib dengan keok jeung keok. Pemain depanna ganti Graso. Kujaha Sumanto. Nah, kapan itu teh nyeret ka hareup. Sumanto salah ngapan lompatan. Ai penjaga gawangna Inul.
barang bola rek abus teh kapan ngageol pan teu tulus nempo bujur namun itu nyari sih teh ulah loba teh ngarokok teh teu hiji-hiji we ingat oh loba mah 10 batang atau diudur sekaligus kumaha bieu kuring jurus nu bieu naon jurus kuring bieu waktu nyerang aya bedana peningkatan tibatan minggu nu geus ka tukang aya saeutik aya saeutik ningkat mato ngan dina pelbah nyerang bieu ciri keneh baca rigak teh sapertina lamun dek nyerang ke batu teh awas ku yang diteungeut sarua jeung mere lauk teh ka tukang silat mah mere eupat aya urusan mah ti dieu we sing deukeut ti dieu kumaha lamun aya urusan ti dieu we alana ge kumaha goblok kitu kana urusan belakangan ngan ulah dikeum sakitu lamun deuh kadinya teh gereuwas alengka kareup trak bedol punuk ieu abu siku dek tak teu nepi ka dianggap gebog aing teu kumaha lamun disabat ka sirah teh cakane tah ulah cicing di lep blos ieu naon tong dicekel aduh kari ngabedol trak lap blos coba dage teh mau boga anak ya seumur oh jadi ulah kaciri neungeul teh heueuh model kitu tah kitu alus tuluykeun goblok tuluykeun wah naon waduh nepi ka teu dipikeun sasieur eta juragan Gatot Kaca aya gerakan kitu euy kumaha hebat da itu anak Jayarata Senjamuka nyerang nu atuh itu lumpat dek ngarontok Bang Kaca ngacereng kaluhur bari najongkeun dua dampa suku kana dadana make gerakan kalau ngampi dayak ngan orokaya ninggalna ka Senjamuka da lain lawan ata-ata harita keneh manehna nyaring ngagurinya nangtung sebrut peureuk nu katuh rek ngadagor careham Bang Kaca ngan orokaya Bang Kaca ge dari lawan ata-ata lep Bang Kaca ngalalapkeun sirahna dina gerakan monyet ngemil plos peureuk Senjamuka nganukur ngahkan angin tapi teu putus ku sakitu leungeun kenca Senjamuka maksudna mah rek notok kana hulu angeun Bang Kaca altrak peureuk Senjamuka diteke ku juragan Bang Kaca anjing sia ceuk Senjamuka bari ngajarek je ka tukang naon ieu teh akad teh heuh ngadongeng goblok teh teh Gusti jenat geningan eta teng manuk teng jang bener Kang Gusti perkesit nema eta nemakeun panah nepi ka teu dipikeun sasieur akina kitu akina flash pisan yang gitu doa nawe ya naona dari akad teh karena gue dewa tungtung panah dikaitkeun kana tali busur kap eyang doakeun ieu pucu eyang geus kolot eta mah dilepaskeun duh kumaha panyapit heueuh eta hidung leungeun jeung ramo digebraikeun hartina ngalesotkeun panah jegur hancur musuh hancur kan
Waduh, hebat teuing. Jang. Nah, muninya geruk aing tita tadi di dieu. Ras ingat kasih jenat. Juragan Arjuna katurug-turug nguping nangisna Gusti perkesit. Aing jong medada irung moal kakeunaan penyakit sar kitu. Aing palias teuing barina ge. Ya. Momo aing maju. Sedih. Pasti moal teh kitu. Senjata sarotama baheula. Eta komo make jeung aya baju krean Takusuma. Alah aing maras kasih jenat pariwaasna we. Allahu Akbar. Si jenat balik deui dulu. La ilaha illallah. Nepi ka teu dipikeun sasieun Gusti muring ka kulupun aing. Waleungiteun kitu makana. Ulah, naon? Anu Gatot Kaca balik deui dulu ka dunya. anu maca. Gusti. Aing teh ngimpi ieu teh lain kitu. Dan nyiwitan maneh tita tadi kalah tutung. Aduh, tobat teuing Gusti. Amuing. Duh, naon di akang teh? Naon dari aki tita tadi? Eta aden. Ningal eta angean ras katuang rama kapungkur. Kieu pisan. Eta swanten. Kieu pisan lagi. Itu pisan. Gegendrung. Ngan tuang rama mah kapungkur di mana aya kaamak teh sok ngagerung. Manyain sok sok. Lara ngagerung doang. Kumaha? Naon teh ki? Lamun amak teh kitu, ta eta tradisi jeung budaya eta teh angge teras bagan ayeuna. Nah. La ilaha illallah. Uninga ieu. Da di Jawa mah wayang kulit Gatot Kaca teh tara ngagerem. Paling-paling yoy gitu. Nah, di Jawa Barat teh ngagerem so teh. Naon? Aduh ngaharemos. Naon? Ngajajar naon? Sareng ngajajar pajajaran. Siliwangi lambang teh mau. Untung ganggu ka aing. Ngaing mau ganggu ka dia, tapi lamun dia ngaganggu ngaing, dituar sia ku ngaing. Margi tuang rama nu ngagerem mah Gatot Kaca. G-A-T-O-T 5 tah? Ieu. Kaca. K-A-C-A 8. Nah, Siliwangi. Itu S-I-L-I. Oh, wangi salapan aja. Sebab Jawa Barat ke salapan. Waduh. Kitu eta numutkeun ilmu numerologi. Alah, punten agana. Ieu mah etang-etang paranormal we. Agan percaya ke paranormal? Tak omat agan ulah percaya kana kitu agan mah. Nah, situs oge rek digali. Pan kawas nu gelo ceuk mah. Dek leungit, dik dileungitkeun ieu. Tapak-tapak jeung kakayaan di urang. Nu kieu teh. Tanding biji ya. Kalau iya aki. Nah aja muring ka puluh-punuk. Nah. Tahu. Bangsa urang teh tos lami ditinaskan ukur si muhun dawuh ti baheula. Geus mimiti cengkat bangsa urang teh ayeuna saga.
geus musuhna agahan saha deui anakna awa tuturkeun na mangke lirahna hayam ditinggalkeun ku indungna siak deui saha atuh tuturkeun aki tos aki geus atuh Aki cepot. Tos aki tong nangis wae aki. Gas Kang. Terus ras aki teh ka itu ka dieu. Wajar we. Ras kanu teu aya. Ras deui rakyat katalang syara. Itu pikiran terus sakit. Nuhun. Sareng ras eta agana meuni. Kumaha? Aden teu sangka aki penak deui sareng juragan Gatot Kaca Suwargi kitu pisan ples teu dipicen sasieur Omat agan sareng bager-bageurna turutan tuang rama teh ujung-ujungna teh ka dinya we aki mah ya, kan? Mana aki dawala? Aduh, tapi kata dipicen sasieur, nya tak kitu aing oge. Ngan sia robah kalau terjadi bengkung irungnya. Keun bae barina ge. Lantai gawir. Salam setan dah, eta mah ti zaman Ramayana anger. Ganti gebrus ya pagawean teh. Goblok. Aya geus disadiakeun tempat di dia jer di ditu. Ulah lalawara teh salah eta teh jadi mobil jadi imah. Nya. Aki, lah. Pati-pati kaula lumampah ka medan danalaga ge ulah aya ganyelan dina hate kaula. Ulah gan. Marga eta teh hijab pipining. Matak ngabarubahkeun kana laku jadi nu keju teh moal netra tinakan oge ieu ganyelan naon ada teh anu jadi ganyelan teh nguping kasauran tadi kasauran saha kasauran Eyang Resi narada eta nepi sanes Eyang Resi Jaladara muhun kumaha kitu eta cenah bakal jadi pamingpinan bakal mawa karaharjaan ka nagara teh budak angon. Digugu teuing. Gunung Palalinter geus hancur komo ku budak angon. Humor teh bari denge teuing lah. Ish. Ieu mah kaula teh asa kagagas. Sumun nya teh ulah kagadia gunung kitu manah teh. Ada sia mah mikiranana ngan sapasi atuh. Ilmu kagok teh nu kitu tah. Nya. Teu nyahoan filosofi si ieu mah. Senang mah budak angon ki urang kampung bau lisung. Komo nu bararau nu sarareungit oge Ayeuna dadagan zaman bararau teh ayeuna. Nya. Cenah mah jelema teh jauh ka bedug angang kadulak. Tuh komo tara ka masjid teh. Jelema tara salat tara ibadah. Nya kadinya we udagna nu gampang jawabanana teh
ngansikna di bibirit leuwih tuh komo dek modaran maneh teh jelema aran gitu teh lain aki mah kadinya ngemu teh anak panjang-panjang teuing sakitu cenah mah imahna teh pantona teh batu satangtung teu muka teh hadena jelema poek tinggal zaman batur mah geus pantau ukir imah ku batu kene lain teuing kumaha pikiran si cepotnya geus kolot kieu geus disebut aki di dinya we pamadegana teh ngajedog di hatepan ku haneulem ayeuna teh usum genteng da make ku haneulem asbes aya tihangna ku hanyuang coba kanari loba grepek jati seueur yeuna aki mah kitu ngemu teh apa aki kana falsafah kana ilmu mikiran teh nu kitu lah aki mah ki aki dawala ular anu cing budak ngora bere ieu pikeun bekal kaula hirup sia-siakueun heula aing ngakan asin teh kadunya teh heula aing sae kula jigan pina sakedap iki ulah jadi ganjelan ieu kana hate sing ieu beres spirit budak ngora teh bere motivasi urang teh hirup teh ti zaman Ramayana malahan beh ditun Ramayana komo bapak urang mah bapak Semar cenah mah dunya masih keneh genjelong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beye bapak urang mah geus kumelenang di dunya gugu ceuing lah Gusti pan bapak teh leulempangan baheula cenah karek bapak we sorangan tuluy cenah bapak teh kahujanan aya saung ngiuhan tangan nuhunkeun ka pangeran syariatna ka saung teh diciptakeun jadi aka ge anu nyieun saung saha nya sok pikir ku sia nu matak pontong didenge ongko bapak urang nu pangheulana gelar di dunya teh tapi naha saung geus aya jadi berarti heula saung teuing teh mah tanyakeun ka bapak nu mantak sakira-kirana eueuh argumentasi montong diomongkeun goblok da ngalieureun batur teh teuing kieu meureun bapak teh nyieun saung da kahujanan atuh kaburu raat meur kaburu orot Pak ya kadieu ah lieur aing yo nah sia teh ieu bereskeun soal saung kuring ieu si itu tuh ngagugat soal saung nah sia teh bapak teh dunya masih keneh genjlong daratan masih keneh budahan batu terus masih keneh beye cenah bapak geus kumelenang di dunya tuluy bapak teh leulempangan kahujanan tuluy ngiuhan di saung tah anu nyieun saung saha pira perkara kitu tah jelema teu mikir jeung poho kana basana teh kitu moal aya nu bakal ngaraketkeun kana rasana manusia lintang ti basana moal aya deui anu bakal bisa apal kana basana lintang ti bangsana tah dina harti sia kitu teh eta teh jati geus kasilih ku junti geus eueuh kapribadian sia bisa ngomong disebutna manusia sia teh tina saung naon saung geuk silih kicepan inung bapa sia baheula tina saung geuk sia teh jadi sia teh oh tina sakitu montong diomongkeun goblok meni pulgar gitu sia
Oh, kudu mikir si anak. Kan saliwat teh mikir teh. Tah, di mana aya keterangan naon bae oge, ulah saliwat ulah di dinya, ulah cicing dina plang. Ulah cicing dina pituduh, mana nu dituduhkeun ku kitab teh jugjug ku sia. Da akal geus aya di sia, pikiran geus aya di sia, otak geus aya di sia, kabeh musik malikna geus aya di sia. Kali sia mikir. Eta nanyakeun budak angon geura. Heuh eta teh ciri-ciri geus teu apa kana jati dirina. Cik atuh ku ua. Naon nun? Eta nu tadi cenah ku budak angon dipingpin ayeuna nagara teh. Jauh ke bedug anggang kadula gansikna di bibirit leuwih. Naon teh hartosna wa? Tiwu kacongo-congona ku amis puhuna parantos gamos nun. Coba geus ngalilieur batur. Ku teu nyambung batur nanyakeun budak angon dijawab ku tiwu da lieur atuh ka aing ge. Da ieu aliran menyesatkan teh. Aduh. Nya aing nu bieu nu diomongkeun ku aing tiwu kacongo-congona ku amis puhuna parantos gamos bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa naon? Bahasa Sunda, henteu apa sia? Teu ngarti tuh kana bahasa sorangan geus teu ngarti. Siri sia teh jati diri teh leungit goblok. Di mana jati diri geus leungit, hiji sia silih asah, silih asuh teh bakal leungit. Bakal digenti ku silih benci, silih serang, silih dedetkeun, silih gorengkeun. La ilaha illallah. Rasa solidaritas teu aya, pri kamanusiaan ngan ukur jadi slogan. Uluh. Eta ciri-ciri geus teu apa kana basanan bieu. Rasa kabangsaan oge teu aya. Ye. Nu aya teh kalah rasa aing jeung rasa maneh. Ka itu da teh rasakeun ku sia ka itu. Gitu ya Pak. Tiwu kacongo-congona ku amis teh hartina teh kieu dunungan parantos teu uninga komo abdi jelema bodoh. Tah kitukeun atuh abe ngarti. Siap. Ciri-ciri teteh handap asor DPDP tah eta budaya urang teh. Geus laleungitan budaya teh deuleu. Bangsa urang mah deuleu. Nyaeta boga budaya baheula nete tarajeni sakabalanung tiklari mapai bukti nyuk curug palungan mapai wahangan mipit amit ngala menta leuleus jejer liat tali ipis lapis kana tapel landung kandungan laer kanyut goblok sia teh laer aisan sia lain jempal kabina-bina teuing nada kanyut nu lain melin lain jorang kuring ngepan aya kanyut kunang nya bapak cek kami nya cek kami nya ngambek wae nya beda ceuy atuh jeung ulah purgar betok disebutkeun da kanyut mah eueuh lemesna nawing pagi jeung kanyut kudu nyebut pipiti duh lain da ieu teh geus karolot hirupna teh naon. Ulah dicarek ganda abdi mah tidinya income-na atuh. Nya. Cing pina sia mah nyaho karep, dola. Naon? Diajar dewasa aja. Itu mah da eueuh spirit pisan ka barudak ngora teh. Bara spirit kumaha barudak nage mararabok. Malah sieun kasaingan gunung ngarora teh. Beuki jeung aya geng-geng motor nanti. Da teh lain anak tukang beca engge nyaho. Budak angon teh naon aki. Ai budak teh agan budak heula we imah nya. Ieu. Punten tapina ieu. Ai hartosna budak teh abid nyaeta anu salilana ngabdi. Bakti diri sebaraga jadi terlepas tina pengabdian hirupna teh lahir kaulaning Gusti batin kaulaning Maha Agung
jadi lahirna ti mimiti pupucuk pamimpin hanapna RT jeung RT eta wajib turutaneun wajib diturut batina kaulaning Maha Agung yen teu aya disembahkeun angin Gusti nu kagungan abdi-abdi sadaya eta budak angon tak kaangon kudu kitu mah kaangon margi naon dina Fatihah iya kana wudu wa iya kana stain setiap-tiap urang pengabdian ka anjeunna moal leupas tina pitulung anjeunna bakal kakokop tak ku rahmatna ku pitulungna asal urang bener-bener ngabdi ka anjeunna boh ka nagara boh ka bangsa aduh teu ngaji teh kieu aing ngadengekeun nu ngaji nu adan kalah ngabalieur hate teh atuh bakal kaangon nu gede nu leutik cacah menak pangkat kuring bakal kaangon urang kampung Baulisung urang kampung Baulisung teh hartina pinuh pengabdian da anu digawe terus babau awakna teh jeblok kitu jauh ka bedug jadi ibadahna ka pangeran teh tara ngadaguan bedug wae tapi sadaban menit saban detik saban kicip saban reret kakencajeng ka katuh teu petot eling kanu kagunganana padkurullah dzikron kasira dikir nu teu aya wates wangeunna oke kudu salat nu penting mah eling we da salat teh eling teh heuh bener salat teh eling ngan eling lain salat nah saya teh dibalikeun teu kudu salat asa eling we da salat ge eling heuh salat teh eling dalam teh eling moal salat bener aya salat teh eling ngan eling lain salat nah grapek aya nyaring isuk-isuk eling teh eling lain salat tah mah ulah sok kitu urang diancam nu sok salat teh dieu neraka we teh keur jelema nu sok salat diancam ngomong henteu bisa si monyong balik-balikeunana pikir agama naon si aing sok berdiskusi jeung aing adu argumentasi jeung aing beda si ojong euy aduh hebat bener aki kaharti jadi anggang kadulag silaturahimna jeung papada urang jeung pangeran teh tara ngadaguan dulag setahun sakali tapi ungah poe eta keur pamimpin tah kaitu ka dieu kasubadanan hartina kaangon teh jeung teu pemilih sistem manehna geus jadi pamimpin teh tara ngaheulakeun partai keur kapentingan partai anu golonganana partaina pribadina tapi tetep ngaheulakeun teh keur kapentingan negara jeung bangsa lain tidak pun punten agan iya kemudian cerikeun kumaha pamadegan si ieu saurang iya ngansikna di bibirit leuwih nu teh teh disangamkeun jadi anjeunna mah sanajan dina leuwih oge bisa napak sansang hartina teh bakal napak di sakabeh golongan da kaangon teh teu berasa beula teu sieut kanu hideung teu penting kanu koneng ngadek satsekna nilas saplasna nya ceuk nyana lain ceuk lainna luar biasa ieu aki-aki teh hari eta cenah imana batu satangtung teas imana
artina dirina teges tahan banting kuat pamadeganana teu ungut kalinduan teu gedag kaangina teu gimir sanajan jaladri ngebetrik teu sungkan sanajan aya galura nu ngadupak jejeg anceng tahan ku telor wah jijik karena telor aja cicing bisi dikepret ke kuaing cicing ai di tihangan ku hanyuang di hatupan ku haneulem ai haneulem jeung hanyuang teh kena kana paribasakeun urang teuneun di haneulem sieum gesan sampeureun cak urang tunda di kajong siang gesan alaeun tutup lawang si utaka goblok cicing sia teh ai suga terek ngeusan jadi hartina eta pamimpin teh teu mak ayeuna nyaeta mak ulah make aji mumpung keur kapake mumpung keur kawasa der duit nagara diselewengkeun duit raya disumputkeun para rindah kana rekening pribadi itulah sabab naon manehna tetep neuneun kahadean neuneun jasa keur sampeureun jeung alaeun anak incu nu bakal datang ditargetkeun oh gitu kitu cek abdi oge ngalah belut teu disetrum ngalah belut teu diportas ngalah lauk jeung sajabana naon sababna sabab iman jeung nyaah kalemah cai sabab aya keur anak incu coba lamun ayeuna ngalah belut diportas ngalah belut disetrum ngalah lauk disetrum mana anak incu moal nyahoeun ngurak oke di mana sadar lingkunganana waduh iya aki nuhun aki kitu ceuk aki oge mana Kang Rai perkesit aki nuhun aki muga jadi jimat parepe mudah-mudahan agan tos ruksak nagara teh eta teh kan muga agan sing jadi panutan sararea ieu Susah